Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Adi Jaya Putra, kelas 10 MIPA 5. Jadi dina video ieu abdi bade nerangkeun perkawis cara nyegah virus corona. Langkah pertama, ngumbah leungeun. Ngumbah leungeun saila 20 detik make sabun sareng cai anu ngocor. Ngumbah leungeun unggal tos mamangkatan utawi saatos beraktivitas. Nah, anu kedua, sabisana kudu ngahindar sasalaman ka sasama. Jauhkeun kontak langsung sareng jalma rea. Kudu jaga jarak, ulah deket teuing supaya bisa ngurangan penyebaran virus corona. Anu ketiga, kudu loba nginum cai herang, terutama cai herang anu panas supaya bisa jadi detox sareng ngaminimalisir virus. Anu kaopat, nganggo masker nalika gering sareng nganggo etika nalika batuk utawi bersin. Jadi nalika batuk utawi bersin sungut anjeun ditutup. Anu kalima, olahraga sareng ngadahar sayur jeung buah anu ngandung loba vitamin. Oge tong kilap sawis olahraga berjemur supaya virus teh poeh. Jadi ngalakukan ulikan karantina mandiri di bumi, damel di bumi, ibadah di bumi. Nah, sakitu wae video perkawis cara nyegah tina virus corona. Kirang langkungna nyuhun diapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.